Hiji bila mana istri saat tina getih head maka eta isi wajib adus. Bila mana istri saat tina getih nifas maka eta isi wajib adus. Salajengna katilu bila mana istri saat tina getih wiladah nyata tos ngalahirkeun teh maka eta istri wajib adus. Mung katerangana saeutos anu kamari nya bab wiladah mah. Ta ayeuna Ki Musoni bade nguningakeun hiji pasal anu ieu pasal teh bade nguningakeun perihal kaparduanana adus. Lamun ceuk bahasa urang mah kaparduan adus teh nyata perkara anu wajib pisan kanggo jalmi anu adus merhatoskeun jeung ngalaksanakeun ieu perkara anu wajib teh. Atanapi ceuk pikir mah ieu perkara anu fardu teh. Napangna kedah merhatoskeun jeung ngalaksanakeun kusabab sahna jeung teu sahna adus urang teh tergantung ngalaksanakeun atau henteuna anu tilu anu nya ieu perkara anu wajib teh dilaksanakeun sah adusna teu dilaksanakeun teu sah adusna. Lamun teh mah sah adusna insyaallah eta berhubungan badan ngaheler teh salajengna gaduh putra bakal kaeng ganjaran jeung bakal kaeng berkah. Atuh ngahelerna bakal jadi ganjaran salajengna menjadi putra insyaallah ku wasilahna ibu ramana merhatoskeun kana bab adusna salajengna merhatoskeun ilmu adusna jeung prak dilaksanakeunana mangka kasayanana disagedegeun kanggo ibu ramana teras diteteskeun ka murang kalihna ta anu diproses bari ibu ramana teh prosesna saatosna teh nyaeta aradus deui eta aradus teras aradus itu berkahna ka budak insyaallah. Kolotna daek adus maka budakna ge insyaallah pasti daek adus. Ari adus teh ayana di mana? Nyata dina ilmu. Ilmuna aya di mana? Di tempat ngaji. Tak wasilna kolotna daek adus, maka budakna ke lamun rumah tangga teh pasti daek adus. Jeung dibarengan ku ilmuna. Naon sababna? Da budakna ge daek ngaji. Nah, bisa daek ngaji. Berkah kolotna oge daek ngaji. Tabu putra urang getol ngaji jeung henteu budak urang rajin ngaji jeung henteu kumaha urangna keneh. Kusabar hubunganana sinareng adus. Itu kolotna daek adus budakna ge daek adus. Adus teh dina naon? Dina ilmu agama aya di mana? Di tempat ngaji. Tah satuna ibuna teh adus kusau apal kana kawajiban anu gaduh hadas gede bedena wajib adus di mana? Di tempat ngaji. Tak maka kolot tak itu pasti lagi budakna ya daek adunya daek ngaji tulu berkah ka dituna. Insyaallah keturunan ka anakna teh kitu daek adus teh ka dituna soleh jeung solihah teh. Itu Bu. Batak kulahiran boga budak teh nimbang kelang. Umur sakieu ge mun hariwang. Umur sakumaha ieu teh geus SMA. Masya Allah, sebeleke segala rupa. Ulah dijebrodan budak ku tiang listrik, Bu. Kalau mosot kamahot mah, Masya Allah. Jebrodan mah hate urang. Gusti, gitu. Tak abdi kapun bojo, akuilah kesalahanmu, gitu. Gitu. Termasuk abdi. Mengkaji diri Gusti, nah ieu teh kieu. Oh, urang hirup. Oh, hirup urang, ieu aya nu melenceng. Tak disuunkeun ka Gusti, Gusti rumasa. Abdi teh anu tapi keawanan abdi teh Gusti, abdi atuh lamun ditepakeun nya abdi awonnya budak awon atuh abdi teh deuk kumaha? Ira deuk salametna geus kitu Gusti, sebatas abdi weh nu kitu teh. Budak mah ulah Gusti. Tah, teras kurang teh dikiparatan supaya caangnya kumaha we carana? Eta ge kawin bulan Sapar atuh hajat hampangan Gusti. Supaya hampang himping dosa-pedosaan abdi, kaditu geus hampang mah atuh teu aya anu katepaan ku dosa abdi Gusti. Ieu berkahna abdi teh sok ari kanu marhaba kitu sok ngadenge ari ini tara atuh peupereun ini tara atau abdi gaduh beas loba. Tuh daun hararejo Gusti abdi nyieun papais gitu. Abdi bade nyieun uras. Satueuna 3 liter wae mah deuk nipung. Roai jararadi deuk diala Gusti. Satuina arisan menang daripada susu nyeuneu ku duit mending beulikeun kana minyak jeung samara nyieun gorengan tuh sabaskom gorengan
sabaskom papais atau uras sok diasongkeun lain kanu gapleh tapi kanu marhaba sok kanu marhaba insyaallah awak urang bakal hampang imping tah lamun aya dosa pedosaan maneh Pak kanu jadi anak moal mata aya paribasa nah bapana mata teh Masya Allah pika sebeleun hirupna teh inungna sarua tapi nah budakna saroleh saya tempo atuh najan kolotna kitu ge tinggal sia kalusanana tanaga kana kahadean tara hitungan boga rezeki tara hitungan kaditu kadieu sok mere mawe walaupun kalakuan kitu meureun jadi kiparat nah hari itu mahnya padahal kolotna alus teh budakna kitu patut tinggal atuh kalakuanana ban babasana ge budak aing kabeh kabawa ku aing pan aing jadi ajenganana ge budak aing gede mastaka Masya Allah jadi we poho kabuaiku ajengan-ajengan teh tuh budakna Masya sok atuh cenah urang Haji Yasin budak kabeh mah nu galede nu leutik Haji Yasin budak ajenganana mah repe we nah cenah teu ngaos Yasin usbah sabaraha abdi teh 15 tahun sok ngaos Yasin teu tiasa napana teu tiasa teu bisa Quran Masya Allah tah eta pas sok aya nu kajantenan kitu tah itu Masya Allah tah kaja tahampangan komo dina bulan Sapan Gusti ahulane teh ku abdi di kiparatan abdi geus nyepretan hate abdi rumasa Gusti rumasa sarumasana iwati salira anu terang jeung iwati salira anu tiasa ngalandongan kana kaawanan abdi curhat ka batur paling diolok-olok di beja-beja satu diwiwirang tapi ka salira moal tuh penting urang teh langsung abdas nyanak mukena geletuk-geletuk ka Gusti 2 rakaat mah disebutna salat sunat tobat hari salat sunat hajat digedekeun salat sunat tobatna teu aya hari hajat mah artina pangabutuh hayang lega sawah hayang buru-buru menang arisan salaki ulah nyanung usaha mah lancar jeung saja eta mah urusan dunya hari salat tobat nyata jangi paratan dosa pedosaan urang supaya ulah netes ka anak keturunan supaya langkung hampang sok kiparatan mematak sepuka pungkur patak tuh ka sebaheula mah teu boro-boro aya teh aya maksakeun komo dinten Kemis malam Jumaah neng pangmeulikeun uyah cenah emak ini budak teh meser uyah pang nipungkeun nya kitu unipung mah teh deuk nyen gorengan kitu tuh bapa maneh geus ngala daun cau papanasan moal karung ini tah cenah daun cau teh geus meunang tah kena aing deuk nipung enak mah cenah nipung deui deuk nyeun uras jeung nyeun papais make gorengan jang naon ieu teh apa nyeuna teh teh Kemis maneh bari ka masjid urang nyuhun baskom anu aya gorengan maneh bawa baskom anu aya papais ieu si bolotot bawa ku maneh daripada jo TV jeung nyawa HP mah tah cina mawa uras 3 baskom matak teu bartah kumaha di masjid matak masjid kararosong teh nu kitu enak mah itu Masya Allah ini tuh tuna baso tengah masjid satu beres diomprengkeun kanu marhaba anu ngagungkeun Kangjeng Nabi anu nyambut kakangnya anu ngamanakibkeun Kangjeng Nabi ku marhaba asana eta baskom eusi kunaon ku papais eusi kunaon nyata ku uras eusi kunaon nyata ku gorengan uang soma jadi kok syariat nama katempo ku pano lahir kosong hakikat nama katempo ku jamin ngararti mah bedena anu aripin teh wali geus pinu eta baskom naon nyata ku sapata Kangjeng Nabi ku karomahna Kangjeng jeung ka jami-jami anu ditawasulan ku ajengan dina marhaba eta pan sok dia heula disebutan teh ila arwahi tah masyaallah dibawa ku bade blok dibawa ka imahna ku Gusti dibagi-bagi ka budakna kalau tama ieu teh kalakuanana ramjadah jeung saya budakna mah balager sarole jang elek daraek ngaji jeung saja lain ceuk batur teh teu nyangka komo de ceuk ajengan lain Kang ari budak ece akang ece malain ajengan akang sarua jeung sajabana meureun balager
Ni sarolehna ari budak abdi kan. Ni lieur abdi mah tarang geus lega kieu. Jeung bahasa Inggris taher. Tarang herang. Tuh ari bujur mah abdi teh ngadadak hideung, ari tarang meuni masyaallah ni mulus. Hayang mah tuh bujur nu mulus teh ulah tarang. Naon Kang? Ah, putra meuni lieur teh jangan. Ah percanten kakang mah percanten. Lamun bisa mah hileung kalakuan. Pakuan putra eueuh akang ka putra abdikeun hili ieu mah. Kalakuanana poe putra abdi. Ari putra eueuh akang lamun kieu mah pantes. Da urang na ge kieu cenah pantes saya budak na ge kieu. Ah itu mah tuh ajengan nya budakna kitu. Masya tah mantap lieur cenah Kang. Tah pan sok aya nu kitu. Masya Allah kiparatan. Itu kiparatan Masya Allah. Plok tah anu nabaskom ceuk urang mah naonan teh pada pinuku sapata ti Kangjeng Nabi. Netes kana hate, netes kana pikiran budak-budak urang. Tak bisa sare kitu diikhtiaran ku inung bapakna. Lamun inung bapakna teh ikhtiaran ajan ngaler hidul metan ngulon budakna hese beleke. Kudu daek aya ikhtiar. Masya Allah. Hatak abdi sok gaduh acara, mama ulah gela-gelang ku batur. Urang we, ulah pada urang nu ngayakeunana, oh urang ngedut ulah, urang ge sarua ngayakeun. Batur mere, urang ge kudu mere, batur berkorban sarua urang kudu berkorban. Oh cenah ari ajang batur urang mah elmuna, urang mah ulah. Disage elmuna aya itu, urang ge boga anak, boga keturunan, sugan aya barokahna ka adak urang. Urang kudu gede hariwa budak batur soleh, solehah, barokah ilmu mah nya budak urang teu bisa nanaon, peuceut urang ge bakal maot. Karunya budak urang, masyaallah. Tuh, tah curhatna ka Gusti, Allah salat sunat, tobat.